Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sareng ibu guru anu dipika hormat jeung rerencangan anu dipika cinta. Sata acana, hayu urang panjatkeun puji sinarang syukur ka Gusti anu Agung, anu tos masihan rahmat sarta hidayahna ka urang sadayana. Sata acana, sim kuring bade hatur nuhun ka Bapak guru anu tos masihan waktu ka sim kuring bade medarkeun biantara ieu anu judulna tata krama. Sapertos anu urang sadayana terang upami tata krama teh amat penting dina kahirupan sapopoe. Tata krama tanapi anu disebut etika teh parwujudanna aya 3 khususna. Nyaeta tata krama dina kahirupan kulawargi, tata krama di lingkungan sakola, jeung tata krama di lingkungan bararea. Contoh tata krama di lingkungan sakola nyaeta urang kedah sopan ka guru, ngucapkeun salam mun guru ngaliwat, jeung patuh kana peraturan sekolah. Tata krama teh amat penting dina kahirupan masyarakat oge. Contohna urang kedah gotong royong jeung babaturan ngabersihkeun lingkungan di masyarakat. Mun di lingkungan kulawargi, tata krama penting oge. Urang kedah hormat serta patuh kana orang tua jeung adik serta kakak-kakak urang. Tata krama mangrupakeun modal awal urang ditarima di makhluk sosial. Lamun teu boga tata krama, babaturan oge moal daekeun nu teu boga tata krama, cek urang mah mending dikaleuweungkeun. Kusabab tata krama teh loba pisan mangpaatna. Contona dina kahirupan sosial, nu tiasa tata krama anu bener pasti diterima di masyarakat. Gaulna oge pasti leuwih mudah jeung dipikaresep ku babaturan oge ku masyarakat. Hadirin sadayana, cekap sakitu wae anu kapihatur ti urang. Hapunten bilih aya salah basa atawa kecap. Hatur nuhun.